isuk-isuk di jandela kieu beta. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Neleukeun anu liwat ceknya na kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon ceknya teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Bro, anu kula cenah anting nu bola degasa lalaki tahu lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-arana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tahu we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antepkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang piwaliun atuh santri geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wang masih keneh kerek udang jam 8 budak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majlis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu je jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur endek mulai ngasukeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos teu nyahoeun sapodo teh urusan kos kitu ieu penting mah aing ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh isuk-isuk di jandela kieu beta di jandela mandi encan oncan santri neleukeun anu liwat ceknya na kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon ceknya teu percaya ka Allah. Waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung na mendek main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakna surem kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depan si Asep daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa teu daekeun padahal masantri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depanna melejit
nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae jadahar mana yangan sorangan lain kita kulura tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depan geus ke akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yuk protokol keseu nu nyawa dalil mulai tadi nama diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik ke Asep naon muludan protokol ya siap iya apa tuh jadi protokol atuh bohong mulainya jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman wih hebat atuh si Asep atuh di pondok naganya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep Kori jangan batalkeun siapa siap Sep geus bingung aing protokolnya Kori tapi teu eleh gelengnya lah aing di pondok aja sok ngayeng-ngayeng aing langsungnya hei bisa-bisanya woi cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya kamari mah ku aing SMS teh ditarima ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus nu boga anak parawan geus kadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres jana jadi Kori Mubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu Asep bela ceramah siap nyana napas lagi ya elok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang ae lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun geus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di mah aya tutu mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap kira mandian nu pae nu hirup ge bisa aing pae banjennya geus pae banjen teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus apaan tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah
santri mah penting masakna. Cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga, bawang teu boga, mah nya sangu doang. Sia mah tenang, cak aing tenang-tenang. Oke, aing ka dieu sagedeun. Gorenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku sia tah. Kotok saya teh ulah ngomong. Ayo, hija sia bisaan. Emang geuraha ieu sia teh meuli. Ayo bae lah. Goreng beres golotrokeun. Nah, nu bogana hudangkeun. Hei mang hudang. Dahar jeung aing. Ayo. Sia boga kotok tenang ayo. Dahar nu bogana bareng. Ngarokoknya na hahaha bae seserian. Menang sampai dua pai kotok aing gaman. Legit siapa barunya iya tanu di dahar ku sia teh ya goblok sia nu goblok masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokoknya hayang jadi santri teh kanikmatanna emun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha gitu? Geusna ka mana? Balik. Geus balik. Heeh. Nek naon sagedeung bang aing mau balik. Ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae. Cak babaturan baju aing ka mana? Samping eueuh baju orang dibawa balik hujanna. Menang saminggu datang di sini bang baju aing bawa ku aing jeung aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri wilahan yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing ye can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya anak blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sekolah baik guys kali itu anti sekolah lain anti iya dek dijadikan pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sekolah-sekolahan gitu mungkin teu bagus nyebut dodna mungkin walad doholi ieu mah kena buleut dodna walad takos gitu wadek disalapkeun yes kubatur di ortodok kajin diburut-burut kajin dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat bareng salat maghrib barita maghrib jelema garendut ya dari nanya di situ Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam tekebel bener imamnya cak abah teh jata murid aing imam ternyata teh neuleuh biasa imam beres bareng neuleuh orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengeke
jarapi teu babacaanana rapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah ulah akhirna mah dibere imah dikawinkeun jadi kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari ditanyung priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ailetik macam naon masya Allah inilah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri unik aneh mentak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji zuhur ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya di mana ge jatilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai mitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los terlos bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu non teu acenah balik bae dolos acenah pindah dolos sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana haju leuleus di hatena leuleus sakalina teu leuleus balik tuh jadi beda salap mah